edek nyanyi anu berarti jeung nu mangpaat. Contohna naon? Tumarima. Tumarima. Dise aja dise. Tumarima mah tumarima karena takdir tihang listrik. Tiang Widi, tihang listrik malah tiang Widi bermanfaat baru ganti tihang listrik. Manfaatna naon sia teh? Meureun kuring jeung anjeun lain jodoh. Tuh, lain jodoh. Jodona. Hang, mun ngebunuh aki-aki seberapa tahun nih? Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel YouTube Reza Picture. Kalau sudah, mari kita lanjutkan menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kelujang wangi sadayana kawan kawan. Oke, nu aya di dieu sadayana. Mudah-mudahan atuh urang sadayana aya dina kasehatan. Oke, kapanganten. Mudah-mudahan panganten. Sadayana dikersak. Oke, kangek apa? Kamu apa kubu ngomongna saurang-saurang atuh. Cih, pan ieu geus saurang-saurang. Saurang-saurang kumaha sia teh? Maneh saurang wing saurang jadi saurang-saurang. Maksud urang teh sakali ewang. Pan sakali ewang. Henteu ah. Maneh sakali wing ewang jadi sakali ewang. Aing oge. Eta saha alab lu. Si eta. Teh punya kacamata min enggak? Kacamata min enggak? Enggak ya, oke alhamdulillah. Sakali ewang hang saheula ngomongna biar jelas, tegas dan kedengaran sama orang lain. Sutan gimana maksudnya? Sweet. Oke, yang ini ya kertas gunting tuh, kertas gunting batu. Atau yang ini, sok. Yang mana? No kumanya, sok. Sutan weh. Nu kumaha sutan teh aing teh nyaho, da budak ayeuna urang milenial. Pada kitu ningan. Oh gajah. Heeh. Jalma cingir di Kuningan kieu teh sami teh. Lain Kuningan ieu teh Cirebon. Oh Cirebon, Kuningan di Podi. Podi rasa di Kuningan. Oh di Cirebon sama, tapi ngerti bahasa Sunda kan? Ngerti. Oh, ngerti. Dia mah ngerti di dia mah. Oh tanya atuh kayak itu. Oh ngerti tuh. Oh ngerti dia mah. Tunggu di payun, panganten ngerti tuh. Panganten ngerti tuh. Ngerti tuh. Golok saya tadi gituan. Ngerti tuh. Kalau sweet sama ini. Sok siap. Oh. Jadi yang menang duluan ngomong. Sok. Pancek mana iya mana mah kieu naon kieu sia teh? Tadi naon ieu? Ieu gajah. Hah? Ieu jelema, ieu sireum. Heeh. Aisyah kieu naon? Berit. Oh, atuh mah nyayap sweet berit sia teh. Aing hayang. Hayang berit weh. Ah, enggak ada. Mana berit? Heeh. Ada akal. Oke. Berit. Ucing. Berit dihakan. Dihakan ke ucing. Ucing menang. Menang berit. Ya, menang berit. Kela ada di menang mana sih teh? Pan aing ucing. Oh berit. Pan aing ucing. Berit ya kan? Dihakan ke ucing. Ucing menang. Menang berit. Cek mana eta menang berit? Apa lain yang ucing? Sok berit. Ucing. Dihakan ku. Berit dihakan ke ucing. Ucing menang. Menang berit lah. Cek mana menang berit? Nah jadi menang berit aja. Aing berit ah. Empek. Aing mah manusia. Sutena. Berit. Ucing. Oke. Berit dihakan. Dihakan ucing. Berit nak. Pai. Oh iya. Jeruk kene aing. Siapa mung eleh sia teh. Kegeleun. Kumaha da sia ge geuleuh. Ih, huntuna ompong. Si huntuna nolol. Ih, irungna pegek sia. Si irungna siga bancet. Ih, si pipina gemoy. Si kemong. Si ganteng. Heeh. Galak. Ohang ganteng enggak? Ganteng teu? Nyebut ganteng cenah ohang. Nyebut ganteng teh lalaki gandong. Oh, udah pasti. Oke, baik Ohang menang lah. Ohang duluan ngomong silakan. Oke. Acara nikahan. Siap. Anu tamu undangan oke loba di dia. Sok ngomong.
Pengantenna Siti Nuroh Mulyati. Mohon. Sareng Ibnu Palaki. Putrana Bapak Sukendar. Terus. Sareng Ibu Yayet. Lamun dicep Ibnu, eta mah Bapak Jaja. Sareng Ibu Wakiah. Sok kusia we sok. Ngabejaan aing bisa salah, pan mana sebagai ieu bisa poho. Atuh nyaho yang geus otok ngaloba teuing. Nya sok tuh. Awas. Urang rek ngomong wak teh. Kayang ulah kitu. Rek ngomong urang. Awas ya lamun kitu teh. Aneh wae. Dah urang rek ngomong. Ulah sok di halangan. Urang teh rek pidato. Mohon. Nya. Rek pidato urang teh. Ira ngomongna. Pidato ira pidatona sih teh. Nya. Ayeuna silakan. Mau bahasa Indonesia boleh, bahasa Indonesia aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam kepada masyarakat semuanya yang sudah hempak berbayaksa di sini. Aduh, yang sudah pak sedek di dalamnya hajatannya itu. Mari daripada itu saya menghimbau kepada masyarakat yang ada di tempat yang pada roek di sana, janganlah sampai Pak Kokorobet. Nggak ada bahasa Indonesia Pak Kokorobet nggak. Ayo saha bulak balik wae ya. Keun bae antep lah. Oh disuguhan tisuhang dahar tisu. Bunga. Jadi alhamdulillah ya. Papasa. Saha pengantin mau beja-beja. Apaan itu tuh? Teh Siti Nuroh Mulyati. Oh nggak boleh gitu, maca deket aja nggak usah jauh-jauh. Setepan aing teh geus kolot koplot. Da teu kudu kieu oge geus kolot teh. Biasa we. Siti Nuroh Mulyati. Heeh. Sareng Ibnu Palaki. Bapak semoga pengantin ini teh pan Siti teh pan Siti Nuroh teh putrinya Bapak Suken. Dar. Jangan dipisah-pisah. Bapak Sukendar aja langsung. Sukendar sama Ibu Yayet. Kalau disatukan Sukendar sama Yayet? Hah? Kalau disatukan? Suyet. Kok jadi Suyet sih? Disatukan menjadi Siti Nuroh kalau disatukan. Oh iya bener. Siti ini Nuroh. beliau teh Siti Nuroh itu anak pertama. Anak pertama. Ya. Sedangkan Ibnu Palaki adalah anak keempat atau anak bungsu dari Bapak Daja ya. Dan Wakiah dari Dompiong Wetan. Alhamdulillah sudah dibegitukan. Begitu kata ngomong atau alhamdulillah pengantin sudah akad. Sudah diakad. Mudah-mudahan kedua pengantin menjadi pengantin yang pengantin sakinah, amin, mawadah, amin, warohmah, waade, wacaria. Lain jensus dilemah, saya tekan lain jensus. Sakinah mawadah warohmah cukup segitu aja udah. Wacarlim, wacaslim, oh sama ku. Paku aya di desa. Iya mah oh. Naon? Iya teh sabadara mah ieu nonton keur ngorana teh sira embung. Embung naon? Bapak budak urang masuk kene. Cas, halim. Bukan namanya Pak Caslim. Bapak Caslim sadang Bapak Babinsa. Saha ngamina? Kaciri. Kahana Bapak Sah. Bapak sana teh. Hah? Bapak Edi sama Bapak sini ngalih naon sih? Itu tuh Rinaldi. Bapak Rinaldi. Oke. So, Bapak Edi juga alhamdulillah. Pokoknya mah sebagai kepadanya itu adalah tong seuri catik adalah naon atuh. Udah pokoknya mah
gitu lah. Jadi saya mah datang ke sini teh jadi atas panggilan. Ya mimitina nu nelpon ohang saha ka dieu? Si Ade. Ade mana yang buk panjang? Ade gondrong. Oh, ade kumaha nelponna kumaha? Ade gondrong. Kan saya mah kitu. Kumaha? Bahasana. Kumaha? Hang. Lanceuk aing geurek hajat. Oh, terus kumaha? Sabara cenah. Oh. Juk sabara. Nya aing mah sorangan cek aing teh. Entah maksudnya nanyakeun sabaraha harga. Oh, terus kumaha? Ngasih video call. Oh, video call. Video call Pak. Ade teh emang ade. Anda wasang teh sahan. Wasang anjir. Naon? Anger kumaha? goreng patutna. Siap. Tong sok itu siapa embung dibayar sebalik. Terus video call terus. Pokoknya cenah urang arek ngabagjakeun urang pabedilan wetan cenah urang teh cenah ngaliwatan lanceuk urang cenah urang teh cenah rek ngawinkeun. Bapak Sukana. Nan Bapak Sukana. Nona. Heuh nu ngawinkeun. Sukana sih teh. Jadi Sukana ieu maneh. Ai saha tuh? Lain. Maneh mah pohoan. Sukendar. Sukana sih teh. Sukana saha? Lain jong ngagorowok jeung salah sia mah. Ya Bapak Sukendar sama Ibu Yayet. Buyet. Terus pas video call gimana? Hah? Pas video call kumaha? Aing saya teh mah lohong mun alus, lohong mun di tempat alus di hotel di mana gitu. Iya di mana ieu? Lain. Di mana nelponnya pas Ade? Di Kebon Awi. Oh, cing teh tong ngomongkeun masalah harga. Harga karena kan Teu kudu makan harga siapa apa sih teh harga aing gitu we geus gitu. Jadi geus eta mah jadi si teh ongkoh ngalamar tapi siga silih ancam jeung si eta mah aneh teh teh. Bahasana. Contohna kumaha contohna? Awas ya pokona mun teu datang awas ya ku aing. Naon si teh rek ngonang rek kumaha si teh. Ajak dulu baru kana aing teu waniun. Wani gitu ka Ade? Nya henteu si teh. Aing teu mah teu ngomong atuh sia teh. Ade nuhun Ade aduh luar biasa. Ade nuhun alhamdulillah bisa dipendakeun sareng urang pabedilan wetan. Aduh silaturahminya ka urang dieu hang. Alhamdulillah. Oke. Dan sekarang Kang Ohang akan puisi. Boleh tepuk tangan buat semuanya. Puisi khusus buat kedua mempelai. Saya tadi geus jararogeun saya kalau kita puisi. Atuh mana yang naon? Atuh urang bejakeun we urang teh pada sarua rek ngahibur. Oh, Ohang mau nyanyi? Ngahibur dong. Mana jadi eta tukang inilah. Hah? Tukang inilah nih di siga tadi siga itu. Lain tukang inilah sama ngerakeun. Inilah. Sama cicing di ibu kota, sama yang ngomong tukang MC inilah MC. Oh, heeh. MC lain tukang inilah. Oh, oke. Master sama-sama nih. Hah? Master sama-sama nih. Master of ceremony. Master of ceremony. Master ceremony. Astagfirullah. Hadirin hormatin sim kuring, boleh tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya, khususan kedua mempelai. Dan kali ini alhamdulillah udah kedatangan Kang Ohang yang luar biasa, super sibuk. Tapi walaupun sibuk, beliau bisa menyempatkan hadir ke sini. Kesibukan beliau adalah 2 minggu kemarin juga beliau dipanggil di Nusa Dua Bali. Seminggu kemarin juga beliau di Bandar Lampung dan insya Allah minggu depan kita doakan Kang Ohang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan. Siapa ngandung akan modar ke aing. Modar kumaha? Tadi panggil ku Allah. Mane sok haji tara. Oh sok. Dipanggil ku Allah teh Ohang naik haji. Embung. Aisyah agama Islam lain. Agama Islam. Kabeh agama Islam hayang naik haji. Urang mah ngahormat ka haji teh. Naik haji ka ditu nah, embung. Embungna Sabab kamari oge urang dicarekan ku budakna. nah dicarekan ku masih teu ngarti aing. Pak Haji keur nguseup. Heeh. Ditayekan ku aing teh. Nyameureun koplok sih. Maksudna teh naik haji teh lain naikan sirah haji. Ibadah haji ka tanah suci. Oh, katana suci. Bener. Oh, amin ya, amin. Nuhun ya doakeun ya ka sadayana. Oke doakeun ieu Mang Aep insyaallah nya bade di nya ke bade angkat ka tanah longsor. Lamun eta ngadoakeun maot cetek
Lain kumaha kana longsor pae atuh. Henteu pan acan katana longsor maneh keur ngabantuan. Berarti maneh teh didoakeun jadi jelema beunghar. Amin ya Allah. Amin Bu, amin Bu. Amin semuanya ya, amin. Amin. Jadi donatur maneh teh pan jadi bager tek ngabagikeun naon sembako naon. Di lokasi Oh di bencana. lokasi tek. Maneh pan sok aya naon rasa iba rasa naon. Empati. Pan ngilu ngabantuan. Enggak macul. Ngabantuan nggak ngabersihkeun pan. Tak keur ngabantuan kitu longsor deui rek kaurugan modar we maneh teh. Cie. Apa sih? Jio jangan nak. Ngomong hangat. Oke. Siap. Siap. Baik, hadirin. Bejakeun. Nyanyinya apa? Bejak. Kamu siapa? Bejakeun baca lapis suka kesi. Sa? Lapis suka siapa? Lapis suka kesi. Lapis suka. Penyanyi dangdut. Anu awewe lain Lepi Sukaisi atau Lepi Sua dipake Elvi Sukaisi. Judulnya? Hah? Judul. Judulnya teh datang untuk pergi. Hah? Datang untuk pergi. Oke, yang mengapa engkau. Baik, itu kesenangan saya. Senang ya lagu itu, tahu? Oke, baik, hadirin berbagai inilah dia Elvi Sukaisi. Masih bersama Datang untuk Pergi. Iya. Boleh tepuk tangan buat semuanya, buat Kang Oang, doain Elvi Sukaisi juga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam semuanya. Terima kasih ya udah hadir di sini ya. Terima kasih ya. Oke, sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, Cahyadi siapa teh? Nyanyi. Woi, nyanyi. Woi. Sekali doi. Inilah dia Elvi Sukaisi dengan sebuah lagu Datang untuk Pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih ya udah hadir di sini ya. Terima kasih. Sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasman. Nyanyi siapa teh? Aisyah kumaha sih? Aisyah kumaha? Mana lu kumaha siapa teh? Oh, bisi ya mah bisinya bisa. Sakali deui we sakali deui. Hadirin mohon maaf karena mungkin penyanyinya kurang ngeh ya. Masih bersama Elvi Sukaisi dalam sebuah lagu Datang untuk Pergi. Tingalikeun. Datang untuk pergi. Aing balik ke era gitu siapa? Nasi. Nyanyi apa mana tadi ditanya? Apa datang untuk perginya ini tuh? We aing mah. Kan aya laguna aya. Apa lagu? Mengapa engkau datang bila untuk pergi kau buat aku senang lalu kau sakiti Le bawah. Aing era sehang sumpah. Hang masa gitu hang. Apa teu mimiti jabening aya. Hae itu baru kudu pas kana nada. Pan di dia mah ya, eta ningan di dia mah kan sok aya lagu bahulan ningan teh di Raja. Raja Singa. Raja Ben. Oh Ben Raja Ian Kasela. Lagu naon? Jujur. Wah lagu Sila. Keun bae. Pengantin tahu nggak lagu jujur? Apaleun geus pokona masuk bejakeun. Oh, Oke. siap. Inilah dia. Ian Kasela.
Buka dulu, buka dulu, buka. Buka dulu sini. Wow, kayak Upin Ipin. Oke, Yan Kasela. Yan Kasela. Aduh, Yan Kasela uhuntuan. Yan Kasela dalam sebuah lagu. Jujur. Jujur. Jujurlah padaku gitu ya. Yo. Asik. Yan. Silakan Bang Yan. Boleh sapa dulu penonton yang ada di sini. Tunjukkanlah kepadaku apa yang harus aku. Inilah puisi dari Pak Ud. Saya sih gak mau puisi TK. Suara lelaki, ini suara awewe. Oh jadi opera setan nadanya beda. Oke boleh lah. G aja G. Tas. Ada godok erek ketek gitu. Bukan. Oke. Ya. Aduh maaf. Asik. Yan Kasela. Ayo urang nanaonan urang. Ayo urang naonan bagian naon? Hah? Bagian naon urang? Nona. Ayo urang bagian naon mana nyanyi? Kumasih ya weh atuh. Apaan enggeus ya teh? Nya bisi we urang bagian naon atuh. Sok. Enggeus atuh lah tong make ieu geus. Kebanyakan musik karunya da ieu mah lain sagrup sih karunya tara paleun. Baik, sekarang mah kamu nyanyinya pakai beatbox ya. Tahu nggak beatbox? Tuh kudu dimusikan karunya. Iya lah nya. Oke, Kang Ohang mau nyanyi. Siap nyanyi. Nyanyi koplok aing geus kieu tah. Mana sok orang amak ah. Ngambak bibir aing geus ceding sia teh nyanyi. Ngerep. Nyanyi bebas lah. Abang ngerep kita teh nya. Siapa we huwot. Nyanyi naon bebas huwot. Aing geus bebeakan sia. Eunah amat sia teh ngomong huwot. Nyanyi. Bebas nyanyi. So, siap teu? Oke geus. Ciki. Su. Oke. Ingat, ciki. Su. Oke. Sup. Sup. Lain sup nyanyi langsung Ohang. Nyanyi. Kumaha sih? Mana yang ieu? Mana becek. Siapa kalah ngendang. Ngerti teh sih? Mana asup langsung.
Tuh, nginum lagi, nginum saya batu. Ampun. Duh, nginum ditempokan kusa RT, kusa kelurahan. Ada. Weh, Kang Oang minumnya bagus sekali sedikit. Nah ini contoh yang baik ya ibu bapak, jangan terlalu banyak ya kalau minum. Ini contoh bah. Dibalik head. Setik rumah, anu dicicikeun, terus dicicikeun ka dijang naon. Ah, ampun. Aduh. Udah minumnya udah. Rasanya apa rasanya? Asin. Hah? Asin. Mal mungkin ini mah cai herang punya asin ah. Asin more lain asin. Namis. Natum. Ah, mohon natum. Netad. Nangit. Ah, banyak. Niis. Nidong. Kabanget aing sampai hidung. Menyerah saya hidung warna hidung mah kemana wae. Oke, udah batuknya udah selesai kan? Baik. Nyanyinya? Siap. Nu mana? Aha. Buah gitar. Mana jadi Roma Irama ya? Sia naon ada sih kena kenteng atuan gitar. Oh, gitar. Orai. Tong ora itu gitar. Cangcut. Gitar. Efek. Pak Roma mau nyanyi apa? Saya akan bukan sebuah lagu. Oke, lagunya. Musik. Baik. Ngomong dulu Pak Ji. Proeng. Proeng. Oke, siap. Proeng. Aku mau bicara soal musik. Tentu saja bagi penggemar musik. Cangkurileng. Ente bedina dahanawi. Abdi nineng jalan dasi. Roma Ira kan ada Hanawi teh. Jauh-jauh Roma Ira mah halus atuh. Konyol mah Ira mah dahan awiyah muah terus apa mana lagu gitu. Urang mah eta ieu. Kunaon? Itu panganten menikmati ti isu kene kecape sasalaman dari ayeuna alhamdulillah menikmatinya. Alah. Ya Allah akbar. Saha ngaranna saha? Ibnu. Heeh. Ibnu Ibnu ada singkatannya enggak? Ibnu teh. Nah. Ini parani. Tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung tang ting tung. Adik mana kayaknya sih kelenci Selina. Kita pemajikan? Pemajikan? Oh, aku lah.
Pemajikan cie orang Cirebon pemajikan aya deui pemajikan. Ngaku lah pemajikannya. Ngaku sia. Sah pemajikan mana? Oh ngaku nggak apa-apa orang sini mah nggak apa-apa. Pemajikannya, pemajikan. Pemajikan? Embung. Nah aja embung, gelis. Gelis kumaha sih teh? Nah kumaha gitu? Rek kasih Junaedi mana? Jonari kumaha sih? Dataina saya teh lalaki belegu. Oh lalaki sih teh. Dioperasi. Si Junaedi. Si Junaedi? Anu baheula kena 3 kali jeung maneh. Oh nah jadi gelis ya. Junaedi kan ya Junaedi. Si Junaedi. Goblok. Aduh, kekerang deh gitu. Ya beal sih. Nah, sih, bawa. Baik dah kita tampilin. Tampilkan. Nah, Tampilkan lain tampiling mah tuh di tenggelan teh. masa tulah orang nyanyi benar gitu. Baik. Nyanyi benernya. Sok, nyanyi apa? Mungkin Aibnu bisi aya ada request nggak Aibnu? Lagu apa gitu? Lagu himne pramuka mungkin atau apa? Gak ada. Kita akan menyampilkan seorang artis sebelum saya menyanyi. Ya, Ada seorang artis ada. Siapa? dari apa? Si Dari Junaidi lain. bukan. Bisi. Ini dari India, Oh dari India. Oke. Oh Bapak Ohang bawa juga talent artis dari India. Iya. Sini. Spesial buat Aibnu dan kedua mempelai ya. Ya. Oke baik. Oke, marilah kita sambut artis kita, inilah dia Kajol. 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 Anjen datang deh. Kajol, anjing datang deh. Alah. Gue seberak-berak kali. Sa. Kela aing nang kajol kumaha. Aya nu kieu teu. Punten. Atuh boleh dipake pan. Iya. Oh iya. Shh, Hang. Ongko kajol. Punya kajol gering. Awel. Sebentar ya. Iya. Bukan kajol. Ditinggali mana yang ngaku orang Sunda tapi teu boga tata kerama. Ay, Bapak orang mana ngomongnya kok beda? Bapak orang mana? Di Medan orang, di Medan. Oh dari Medan. Tapi ngomongnya bisa Sunda gini. Diajar aku. Oh belajar. Belajar jadi orang Sunda mah kudu gaduh tata kerama ya. Oh contohnya tata kerama kayak gimana? Tadi janji mana nyobaan lagu-lagu dangdut. Iya. Teu apa lagu dangdut mana teh? Ini ada Yang penuh umur sih teh. Manya lagu dangdut pondok umur. Saya kumaha. Astagfirullahaladzim. Pondok umur kumaha contohan atuh. Dangukeun lagu aku manehnya. Tuduhlah aku sepuas hatimu atau bila kau perlu bunuhlah aku. Serap. Baik. Baik. Hiji. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu. Serap. Dua. Baik. Saminggu penyanyi dangdut marah rangot. Ning aya kene. Apa minta dibunuh? Itu si Junaidi yuk. Ya penyanyi dangdut mah eueun beunghar salangsara. Barareunghan. Penyanyi dangdut mah bareng harga. Lesti. Roma Irama. Romari maram. Romari. Irama. Roma Irama. Bohong. Eta mah bohong. Emang Semua juga sangsarana di pelabah mana? imah gubuk derita. Umah Tidur beralaskan koran. Makan sepiring berdua. Boga kabogoh. Iya boga kabogoh cinta karet. Ngapa dijepret ke segemitoha. aing eta mah da lagu wungkul lagi. Eta mah judulna. Lagu. Rajon jadi pejabat jatuh bangun. Lamun dek jadi penyanyi Sunda, ambil Sunda. Iya pegawai orkes tinggal. Iya. Pegawai orkes banyak dong. Ambil nada dasar. Lagu naon? Ambil lagu-lagu Sunda nada dasar. Coba Kang minta di sesi minta di sesi.
Minor mayor. Bisa aja di saya. Oh. Tak, kumacan na din na siya teh. Hah? Inggis batan maut hilis, rempan batan masak gobang, sok sieun di dagor kulinggis. Lain keluar liat. Sok sieun. Kurang teu nyaho lagu. Ya, lamun eudeuh nyanyi anu berarti jeung nu mangpaat. Contohna naon? Lagu naon lagu ilang. Hilang. Hilang. Kumaha? Lagu ilang teh tumarima. 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 Dise aja di Saya, situ. saya. Tumarima mah tumarima karena takdir tihang listrik. Tiang Widi, tihang listrik malen teh. Tiang Widi Bermanfaat baru ganti tihang listrik. manfaatna naon sia teh? Meureun kuring jeung anjeun lain jodoh. Tuh, lain jodoh. Jodona. Hang, mun ngebunuh aki-aki seberapa tahun ini? Enggak boleh begitu. Aing kesal. Enggak boleh begitu, Jadi kalau mau nyanyi bolehlah nyanyi yang baik. Betul, bener. Iya, Setuju Dok. saya. Ulin mah pemain orks dicarek. Oh lah. Bisi capeun Si Kapeun karunya. maksud tadi nama. Iya. Eta teh tukang orkestra lawara meuli senar gitar wae pasea sih jeung mamajikan. Pasti, Wah, lawara pasti ada main slot aja. main selok wae. Mata ke sing bener kalau mau nyanyi. Ya benar sok siap. Oh, siap. Lagu naon? Tadi orang diambil dipanggil kajol. Heeh. Kudu konsekuen. Terus Konsekuen. Kajol teh awewe India. India, betul. India. Me winter me welcome to me hey dil tiba dibilang kajol Awewe. kajol teh di Bandung sama nama Nah, aya lagu ge kajol teh hah? kajol anjeun datang deui Geus teh. Kawan wae. Joal eta mah Joal. Ini Meida Joal anjeun datang deui eta mah. Sok. kamu belajar lagu India Heeh. kalau mau belajar lagu India lagu nu heureubeuh Lu heubeul. Coba. jadi kalau pemain orkes teu riweuh Sok. Sok. Sok kumaha? dia mana sok usarkan sehati Pak Punten, berarti Bapak mah India bikangna. Bikang India nah iya sih ngalatih Situ jaluna. Oke. usarkan usarkan sehat Hei. usarkan usarkan Usia harang sedih. no good kurang bagus Kurang bagus nah. katingali teuing siana orang Sunda Rohman dengikeun Emang bedana palba mana, Pak? Husia Usia. 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 toh Tah. Oh, siap. Hei, usia. usarkan sehati apa kesini lajana berangkit di jati So, balikan lagi. Usia harang sedih. Oh la 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 la. Baby itu berarti apa ketika katakan Apa kisi nelajana? Oh, apa kisi? apa kesini raja Oke. apa kisi apa kisi Apa kisi? apa kisi raja Tadi cek Bapak nelajana. Apa kisi nelajana? Tebar gitu. makai ngagi beri jati awewe si anu norek ngompol. Apa kesini rajana? sendeki kya Sendegi ya sehati sedih. Lamun bakal nyeri hati orang yang kesudi teuing
mikiran apa penyakit, mikiran di penyakit. Usaha wadah, namun teu sehat he, pasti maneh sehat he. Pak, Bapak ingat umur geus kolot.